Alah. Pah. Ngojek jam 10 karu. Motor sayang dibawa ke bengkel di bae. Lanjut. Anak saha, asipitang anak saha. Gerak. Makasih gerak. Gerak. Anak saya, Mak. Anak tetangga. Mak paling ngasuh wari mah. Proyek nama gagal. Ya tuh. Top. Laju kumaha. Ngojek. Senang bae mah paila, itu naik itu di bengkel dulu. Yang meta ganti cenah ge. Beuh. Kita ganti baik kan. Cuaca udah enak, oke tanah awak. Mak, coba jadi YouTuber bae lah. Hari YouTuber mah. Aya di HP teh ya. Nu kumaha. Kayak video-video kos gitu lah, Mak. Coba aja jalan sugan aya milik tina YouTube. Sugan kayaknya. Doakeun bae mama. Mak, ayo saja be aya teu. Teuing teu nyaho. Mana bawa? Maksud tanya. Apa gara-gara mau haji gom itu kamari? Mah, naon aya saja be ka garung ya. Teuing teu nyaho, si Asep mah kemana bawa? Gara-gara motorna dileungitkeun. Tina leutik sampai ka gede, kalakuan kitu banyu nyusahkeun kolot bae teuing. Kalau ngacaprak di mama peot. Ngomong naon sia? Kalakuan aing peot, cek saha peot. Sakiki ge aing kakak 17 tahun. Manunjak sianya. Aduh. Motor yang ketinggal lu. Naon dia balik deui? Dasar mandalungan. Alah, bodo amat hop ini peot. Haruhai. Jauh gak tanjuk si Jabe, padahal ngomongin jero hati doang. Wih, Pi, Andra yang ngelawi yuk. Dengan ya we. Terus kira bea yuk. Nah, Pi. Kaseng sojes. Ambil saya. Bah, oh, ada kan yuk. Ayo. Woi, dia goblok. Ya, hari dia ngalamun bae. Ngalamunan naan ku jero amat. Biasa ngalamunan nyaho wae dia mah Siti Baros senai. Oh, jadi dia mah. ayo Awas lo orang nyebar. tegarlas dia datang kayak cara yang baik dia dia ngufruk dia Apa sih awak aing? Tadi ngisi balong pun si Jabe. Iya, amin reo naon pasang video. Aing geus mejo. Aing bodo amat. Pindah hai. ku jual baju celana itu semua demi Siti lah asim amat ditundun seperti cintaku karena nang Siti gara-gara haji goblok iya barang nama ya aduh Mangpang musim hujan pasti lo kalau di sawah beli jam mahal lumayan dengan jadi beteng
2019 sampai 2020 jomblo keneh bete bener-bener gua City. Lamun di deh. Astagfirullah iya. Aing geus beak mana ngalamun keneh bae. Ulah jero-jero wa ngalamunna. Nu edan di Labuan geus pinuh. Nan dia nek ngabaturan si Kejoy. Ya sih iya rosa ibating. Carekeun. Kalunjak ya bonto aing disarokeun jeung si Noedan dia. Nya hoa ieu lah. Aing sawa aktivitas deui selain ngalamun si Siti mah. Aing nek ulin ka mana duit teu boga dia banyak. Si Siti mah daek pasina ulinnya celana ge bolong tah. Da leuteuk ada ku dia lah, beuh parah. Bener-bener mandalungan oge dia ieu nya. Marana dari lah. Biasa aing geus ngalawit. Lo balik bae. Woi. Cuma belum ditemu jajar itu. Udah naik Mana? ngasih peta. Oh, gawen yuk. Jailan hade eta Yuk. aing balas dendam aing. Yuk, ayo. Aing orang di budak. Oh iya. Bangsat bos, budak penalungan. Alunjak dia kadang tocoh dia. Beda dia koi. Tadi cetek dia. Parah meto. Aduh, lulus ay. Pati cai. Ya mah masalah ikatan kerletik apa gede dia, iya mah. Ini mah soal harga diri. Aing teh hayang aing jeung hayang dia kumaha ieu. Woi maco, sarua aing dia masalah harga diri. Sampai kemana dia hayu jeung aing? Tak genan gua aing dia. Baik, siap. Yang tertanya itu ya tetap global dilawan dia. Ayo, Macem-macem. Bukan dari oke dia nya. Bukan yang naik. Itu kenjang dia. Ayo siap. Bener. Oh, gerak. Iya. Yo, lo gede yo. Yo, lo gede yo. Sebagai amat maco. Awas dia. Apa kan urat lah naik. Benang mual lah. Hahaha. Ngomong aja sekolah buruk. Tuh benang nyalain aing dia yo. Yo, lo maco yo dia. Bawa pengamat yo. Tah, dulu bentar. Pengaruh dengan dia, tukang malangan kelapa. Gagah dia, heeh. Kita kalau nyeneh kena aing dia. Maghrib ya. Kesana yuk. Makanya balik. Tuh, 2 action. Dia kalah di bawah. Action. Yo kamaga. Iya jos ngalamun bae aing beak mana. Ulah jero-jero. Nu edan geus pinuh di Labuan. Aing mah mikiran dia nan nek ngabaturan si Bejo. Macam ni.